Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos mapari nikmat sareng salamna teu hilap urang limpahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu hilap oge ka para kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabi'itna tur ku urang salaku umatna. Dina deungeut ieu simkuring bade ngabiantara ngeunaan barimana kana kodo jeung qadar. Barimana kana kodo jeung qadar seueur mangfaatna di antawisna tiasa nguatkeun kaimanan sareng katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Selain ti eta bisa oge nyadarkeun urang yen sagala perkara atau kajadian anu aya di bumi ieu tos ditangtukeun ku Allah Subhanahu wa taala. Matak ayana kodo jeung qadar teh bisa numbuhkeun keteguhan hate sareng kasabaran urang salila urang hirup di dunia ieu. Iman kana kodo jeung qadar oge bisa numbuhkeun kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala sareng ngadorong urang supaya bersyukur kana Allah Subhanahu wa taala salawasna. Mung sakitu anu tiasa kapihatur, hapunten bilih aya kalepatan, mugia mangfaat kanggo sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.